Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihul Gofilin halaman 5. Wakilah sareng dicarioskeun atau dicaritakeun libadil hukamai kasapalihna ahli hikmah. Man ari saha jalma al-mulisu eta jalma nu ikhlas. Qala eta ngadawuh hukama. Al-mulisu ari jalma ikhlas aladi eta anu yaktumu anu nyumputkeun ladi hasanatihi kana pirang-pirang amal sayana ladi, kama sapertikeun perkara yaktumu anu nyumputkeun ladi sayatihi kana pirang-pirang kagorengan ladi. Kila sareng dicaritakeun dibadihim ka sapalihna hukama. Ma eta naon goyatul ikhlas ari puncakna ikhlas atau tungtungna ikhlas. Qala hukama. Ala tuhibu eta teu mikaresep anjeun. Mahmadatin nasi kana pujianana manusia. Wakilah sareng dicaritakeun lidinun al-misri kaseh dinun al-misri mata yalamu iraha dikanyahokeun saha rajul hiji lalaki ana usanyana rajul teh man eta wan sofwatillahi ta'ala eta tina seperti pirang-pirang kadeheus Allah Ta'ala, yakni ngamaksud kami di hukama min khawasihi tina sapalihna atau tina saparihna pirang-pirang kadeheus Allah alladina tegasna pirang-pirang jalma astopa anu nyelir hum ka itu ladina saullah Gusti Allah Ta'ala. Qala dinun al-misri yuropu dikanyahokeun naon dalika itu rajul hasanah biar batin Asia kalawan opat pirang-pirang perkara. Ida kholaha di mana-mana ninggalkeun atau ngalaan hasanah arrohati kana kesenangan, yakni ngamaksud dinul al-misri teh tarku rohati eta ninggalkeun rajul arrohata kana kesenangan wa atau sareng maparinkeun rajul teh minal maujudi tina anu aya, yakni ngamaksud dinul al-misri teh yutimikeun rajul minal qalili tina anu saeutik aladian anu eta tetep ingdaw disandingeun rajul wahaba sareng mika cinta rajul teh sukutul manjilati kana ragragna kapangkatan wastawat sareng sarua bae ingdaw disandingeun rajul non al mahmudatu pujian wal madamatu sareng panyacad. Qadruya nyata diriwayatkeun ana Adi bin Hatamin atoi katampi an Rasulillah katampi ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon ana usahana Kanjeng Rasul qala ngadawuh Kanjeng Rasul ya muru bi anasin minan nasi yaumal kiamati bi unasin yamuru diparentah bi unasin ka pirang-pirang jalma minan nasi ti pirang-pirang manusia yaumal kiamati dina poe kiamah ilal jannati ka surga hatta idadanu di mana-mana sehingga di mana-mana deket itu unas min hati jannah wastan saku sareng ngambe si unas teh roihataha kana sesengitan itu jannah wana daru sareng ningali si unas teh laku suriha kana gedungna itu jannah wa lama sareng kana perkara ada anu geus ngajanjikeun saullah Gusti Allah li ahli pikeun alina jannah nudu mangka digero unas teh an isropuhum kana yen kudu mengkolkeun an isropu kana yen kudu mengkolkeun aranjeun kabeh unas an hatina kudu mengkolkeun aranjeun kabeh an hati si unas lana sibat teu aya bagian eta tetep lahum pikeun si unas pihadi itu jannah payarjina tul balik deui unas teh bihasrotin kalawan rasa anjak atau rugi watadamatin sareng prihatin wanadamatin sareng prihatin atau nalangsa maroja atu baralik
saha al awaluna pirang-pirang jalma nu awal wal akhiru sareng jalma nu akhir bimisliha kalau umpamana itu ngazamah biasalatin wa nadamah payakulna tuluy ngaromong unas teh ya robana duh pangeran kaula sadaya law ada kholat lamun ngalebetkeun gustina ka abdi sadaya neraka qobla anturiana dina samemeh ningalikeun gustina ka abdi sadaya makana perkara aro aita anu geus ningalikeun gustina ka kaula ka abdi sadaya min sawabi mah tidak ganjaranna perkara adata mangka ngajanjikeun Gusti hukana mah li aulia ika pikeun pirang-pirang kakasih Gusti payakulu tuluy ngadawuh saullah Gusti Allah taala aradtu ngamaksud kaula bikum kalawan aranjeun kabeh dalika kana eta aduh kungtung geus bukti aranjeun kabeh ida kholutum di mana-mana nyorangan aranjeun kabeh nyepen teh baru tumu kalawan nembongkeun aranjeun kabeh nikah kami biano ihi kalawan pirang-pirang bagja teh ya wa idalak tumu sareng di mana-mana manggihan aranjeun kabeh anas ka manusia liki tamuhum mangka manggihan aranjeun kabeh hum ka itu enas muhbitina barina anu DP kabeh yakni ngamaksud Gusti Allah mutawadiina anu tawado kabeh turuuna anu nyombong anu nyambungkeun aranjeun kabeh anasa ka manusia bi amalikum kalawan pirang-pirang amal aranjeun kabeh holapa barina nyulayaan perkara tantowi anu berlipat-lipat atau bertikal-tikal alaihi kana eta emak lan kulubukum pirang-pirang hati aranjeun kabeh habitum besare-hare aranjeun kabeh teh anasa ka manusia ulang tahu mangka teu mere aranjeun kabeh nikah kami wajah tumu sareng ngagungkeun aranjeun kabeh anasa ka manusia wala tajiru sareng teu ngagungkeun aranjeun nikah kami cek Allah watarok tumu sareng ninggalkeun aranjeun kabeh linasi ka manusia walam tatruku sareng teu ninggalkeun aranjeun kabeh nikah kami palyauma dina ieu poe udiku mere rasa kaula teh kum ka aranjeun kabeh alimun ikobi anu nyerina siksaan kami maama sarta perkara haram tu anu geus ngaharamkeun kami kum ka aranjeun kabeh minja jili sawabi tina anu gedena ganjaran kami waruya sareng diriwayatkeun anak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka itu Ibnu sareng Abbas an Rasulillah kata ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anak usajana Kanjeng Rasul kala eta ngadawuh Kanjeng Rasul lama khalaqo pastina samang-samang ngadamel saullah Gusti Allah taala cenata adin ka surgaan khalaqo ada Allah tapi hadina itu cenatuan makana perkara la ainun ra'at wala ulun samiat wala qatar ala qalbi basar la ainun teu aya panon ra'at anu pernah ningali ain teh wala sareng teu aya wala ulun sareng teu aya cepil samiat anu pernah nguping ulun wala qatar sareng teu aya kareteg ala qalbi kana hate basar hiji jalma hiji manusia semua kalau tuluy ngadawuh Gusti Allah kana itu cenatuan takallami kudu ngomong anjeun faqala cenatuan teh qad aflahal mu'minun
qad aflahnya tages bagja sahal mukminun pirang-pirang jalma mukmin salasan kalawan tilu balikan. Cuma kolat tuluy ngucap itu jannatu teh ini sanyana kami haramun eta ngaharamkeun kami teh ala kuli bahilin ka setiap jalma nu pelit nu koret wa munafikin sareng ngaharamkeun kami ka jalma anu munafik wa muroin sareng jalma anu hayang dipuji. Warwiya sang diriwayatkeun an Ali ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Huka itu Sayyidina Ali anak usalanya Sayyidina Ali teh kola eta kalau Sayyidina Ali lil muroi eta tetep ka jalma anu riya arbaatu alamatin ari aya opat pirang-pirang tanda atau ciri. Hiji yaksulu tegasna masuk malas si jalma idakana di mana-mana bukti si jalma wadahu eta dina nalika nyerangan si jalma. Kedua yang situ sareng sok tangina si jalma tidak kana di mana-mana bukti si jalma mana si anu eta tetep sata manusia. Nu katilu aya jiru sareng nambahan si jalma teh fil amalina beramal teh ida usnya di mana-mana di alam si jalma alihi kalehakan eta amal. Wen kusu muka opat sareng sok ngurangan si jalma ida duma di mana-mana dicacat si jalma teh kalau itu amal. Waruya sang diriwayatkeun an Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi ana usahana Syakik eta pola ngadawu Syakik Isnul amali ari bentengna amal salah satu rahasia eta aya 3 pirang-pirang perkara. Awaluha ari anu awalna atau mimitina tina salas yaro ningali si jalma anal amala sanyana amal eta minallahi ta'ala tetep ti Gusti Allah ta'ala reaksiro supaya mecahkeun si jalma bi kalau amalna alujub kana rasa ujub ngaingkeun ibadah sorangan. Sani sareng anu kaduana eta ayu ridho yen maksud si jalma bi kalau amal ridhollahi hayang ridho hayang menangkeun ridho Allah. Yaksiro supaya mecahkeun si jalma bi kalawan amalna teh alhawakan hawa nafsu. Salisu sareng anu katiluna eta ayat tagi yen nyupri si jalma teh sawabal amali kana ganjaran amalna minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Yaksiro supaya mecahkeun si jalma teh bi kalawan amalna atau makan atau waria sareng kana riya. Wabi hadilah saya sareng kalawan ieu pirang-pirang perkara teh tahlusu maka jadi ikhlas non amalu pirang-pirang amalna si jalma. Pama qalu maka napon dawuhan Sayyidina Ali lapad ayyaro anal amala minallahi ta'ala. Yani maksud kami Sayyidina Ali ya lamu uninga ana Allah ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala wari Allah ala di eta anu wapaqo maparin taufik Allahu ka si jalma lidalikal amali kana itu amalna lianahu karena saya si jalma teh dalil di mana apal si jalma ana Allah ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala wari Allah ala di eta anu wapaqo anu maparin taufik Allahu ka si jalma painahu maka sayanya si jalma teh yastagilu eta katungkul si jalma bisukri kalawan syukuran olah ya jabu sareng teu ujub si jalma teh bi amalihi kalau amalna si jalma. Wa maqalu sareng ana pandawuhan Sayyidina Ali teh lapad yuridu bihi ridallahu ta'ala yani ngamaksud Sayyidina Ali teh yang nurun ningali Sayyidina Ali pidali kalawan ina eta amal pain kana mangkalamun bukti naon alamalu amalna lillahi ta'ala eta karena Allah ta'ala wa bihi tetep dina amalna ridohu ari karidon Allah painahu maka sanya si jalma teh yang malu eta beramal si jalma teh bukan amal teh wa illam wa in alima sareng lamun apal si jalma ana usahanya na amal teh laisa eta teu aya amal lillahi karena Allah bihirina amal ridho mangka ridho palaya malu tuluy teu beramal si jalma teh bukan amal kaila yakunu supaya teu bukti si jalma teh amilan anu beramal bihawa nafsihi ku dorongan hawa nafsu si jalma. Ya Allah ta'ala karena sanyana Gusti Allah ta'ala pola eta ngadawu Gusti Allah inna nafsa la maratun bisu'i sanyana atau karena sanyana nafsu teta la maratun sok marentah nafsu bisu'i kana kegorengan. Surat Yusuf ayat 53.
yani ngamaksud Sayyidina Ali tamur marentah nafsu teh bisu ikan kagorengan wabi hawa hasan kalawan hawana itu nafsu wa amma qauluhu sareng dawuhan Sayyidina Ali teh lapan eta lapan aya tagia sawabal amali minallahi ta'ala yakni ngamaksud Sayyidina Ali ya mulu beramal si jalma teh kholisun berina ikhlas liwajhillahi ta'ala karena dat Allah ta'ala wala yubali sareng teu peduli si jalma teh min maqalatina si kana omonganna manusia kama sapertikeun perkara ruya anu diriwayatkeun an badil hukama ti sapaina ahli hukama hukum an ana usahanya badu teh qala eta ngadawu badul hukama yakni ngamaksud yan bagi priyogi lil amali pikeun jalma nu beramal mun aya budaya nyokot amil al adab kana adab di amalihi dina nalika beramal si amil man kajal maroa anu ro'iyal gonama ro'iya anu ngangon si man teh al gonama kana gonam kila dicaritakeun wa kaifa ari kumaha tuh cenah ge wa kaifa dalika kumaha tuh itu si ro'il gonam ngangun embetea kala ngadawu Sayyidina Ali li anna ro'iya karena sanya tukang ngangon domba tidak sholat di mana-mana sholat si ro'il gonam teh ingda gonamihi di deketan domba si ro'il ainahu maka sanya ro'il teh layat lubu eta teh nyupri ro'il teh disolati ku sholat nasi ro'il mahmadatan gonamihi kana hayang pujianna gonamna kana hayang pujian ben si ro'il kadalika etanya kitu di alamilu ari jalma nu beramal teh yan bagi eta penting priyogi nun alayubaliyen ulah peduli si man teh minadrina si tina paningalina manusia ilahi ka si man paya walu turut beramal si man teh lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ingna nasi dideukeutkeun manusia wa ingdal khalai sareng dina nalika nyorangan bimanjilatin wahidatin kalawan tingkatan anu sahiji walayat lubu sareng teu nyupri si man teh mangmanatan nasi kana pujianna manusia faqala sareng ngadawu sahabadu hukami sapaina hikmah li hukum yuhtaju dipikabutuh non alamanu amal ila abatina sia akan opat pirang-pirang perkara hatta yaslama sehingga salamat amal awaluha ari awalatina arba'ah eta al ilmu nyaho qabla bad'ihi dina salami ngamimitian amal ya lamala karena sanyana amal teh layasluh eta teu beres ila bil ilmi kelawan make ilmu pada kana mangka di mana-mana bukti amal teh bigori ilmin kalawan teu make ilmu kana maka bukti makana perkara non perkara yupsidu anu ngaruksak itu mahu kana amal aksara eta teh leuwih loba mimati na perkara yaslihu anu mereskeun ku kana amal asari sareng anu kaduana eta niat make niat teh api mabdahi dina ngamimitian amal ya ana lamala karena sanyana amal layasluh eta teu beres amal teh ila biniati kajaba kalawan make niat kawa sapertikeun perkara kala ngadaosan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal amalu biniat pastina ari pirang-pirang amal teh biniati eta kalawan make niat pirang-pirang niat wa inna malikul imriin manawa pastina eta tetep pikeun setiap jalma teh makana perkara nawa anu nganiatan si man pasaumu mangkari puasa wasatu sareng salat wal haji sareng munggah haji wa zakatu sareng zakat wasairi taati sareng sasasana pirang-pirang taat latas luhu mal beres amal anu kabeh bila biniati kajaba kalawan make niat pala Buddha mangga teu aya tujuan-tujuan sejen atau misti miniati tina niat pimabdaiha dina mimitina amal liaslah supaya pantas
supaya beres non amal yaslah amali supaya beres amalna wasalisu sareng katiluna eta sabru sabar piwastihi di tengah-tengahna beramal yani ngamaksud badul hukamati yasbiru sabar si jalma pihadina taat hatta yudi sehingga nekunan si jalma kana taat ala sukuni netepan kana tentremna hate watu maninati sareng tegas nama tumanina warobiu sareng alinu kaopatna eta ihlasu ikhlas ingdal firogihi dina nalika geus beresna amal ya nalamara kalau sanyana amal teh layuk balu mal diterima amal bigoiri ikhlasin kalawan teh ikhlas faida amil tadi mana amal beramal anjeun bil ikhlasi kalawan ikhlas ya taqabbalu maka narima saullah Gusti Allah taala min kati anjeun waktu pilu sareng madep non alqulubu ibadi pirang-pirang hati pirang-pirang hamba ilaika ka anjeun lamun sana ikhlas waruya sang diriwayatkeun an Haram bin Hayyan ana usahanya Haram qala eta kadu Haram teh maak bala tepati-pati madep saha abdu hiji hamba teh qalbi ku hatena si abdu ilallah taala Allah taala ila akbala kajaba madhab saullah Gusti Allah taala yuk kol bikulubi ahli iman ku pirang-pirang hati ahli iman ilahi kasih abdu hatariyar juko sehingga ngarizkian Allah kasih abdu modat tahum kana didiheuna si ahli iman warahmat tahum sareng nyahanana itu ahli iman waruya sareng ngariwayatkeun sah Suhail bin Solihin an abihi ti ramana Suhail an Abi Hurairah kata binti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna ani nabi kata binti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana usahana kanjeng Nabi qala eta kado kanjeng Nabi innallaha taala idahaba ing abdan qala li Jibril saja innallaha taala saja Gusti Allah idah badi mana-mana cinta Allah teh abdan ka hiji hamba qala ngadawu Gusti Allah li Jibril ka malaikat Jibril ini saja kami uhibu eta mika cinta kami teh pulanan kesimpulan pahaba tuluy mika cinta anjeun ku kaitu pulan paya puluh tuluy ngadawu sa Jibril malaikat Jibril li ahli samai ka ahli langit inna rabbukum pasti hari pangeran aranjeun kabeh yuhibu eta mika cinta rob pulanan kasih pulan kaki anu pauhibu tuluy kudu mika cinta aranjeun kabeh itu pulan yuhibu tuluy mika cinta kasih pulan sahalu sama ya li langit paya daud tuluy disimpen lahu pikeun pulan non al qabulu penerimaan fil ardi di bumi Ida golo di mana-mana geus bendu saullah Gusti Allah abdan ka hiji hamba pamislu dalik seperti saupamana geus caritakeun itu ida hamba abdan waruya sareng diriwayatkeun an Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi an ana rajulan sanya lalaki teh saalu eta naroskeun rajul teh huka itu Syakik pakola rajul inna nasa sanya manusia yasumuna eta nyerebut nas teh nikah kami solihan jalma nu soleh pakai pari kumaha tuh alamu uninga kami teh ini saja nak kami teh solihan eta jalma nu soleh au gori soleh atau teh soleh pakola lahu kasih rajul sasakikun sakik rahimahumullah rahimahu rahmatan huka itu sakik sallallahu Gusti Allah taala hiji adhiru syariku ingda solihin kahiji kudu ngadohirkeun anjeun adhir sirruka ingda solihin kahiji kudu ngadohirkeun anjeun sirruka kana rahasia anjeun atau sir anjeun ingda solihina dihareupeun jalma nu saroleh paina rodu mangkala meridoin soleh teh bihi kalawan itu sirruka pala mangkuda apalannya anak kasanya anjeun teh soleh eta soleh
Waila sareng lamun teu rodu pala mangka teu acan soleh. Wasani sareng kaduana urudu kudu ngosongkeun anjeun adunya kana dunya ala qalbaka kana hati anjeun. Paina roda mangka lamun nolak hati anjeun hakana itu dunya pala mangka kudu apal anjeun anak kasayangan anjeun eta soleh nu soleh. Salisu sareng katiluna urudu eta kudu ngosongkeun anjeun al mauta kana maut ala nafsika kana diri anjeun. Paina tamannat mangka lamun mikahayang nafsu karena itu maut pala mangka kudu apal anjeun anak kasayangan anjeun eta solihun soleh. Waila sareng lamun teu tamannat pala mangka teu acan soleh. Paida sitama di mana-mana ngumpul pika dia diri anjeun hanaon hadihi salah satu ieu anu tilu patadara tuluy DP anjeun ilallahi ta'ala Gusti ta'ala likaila yadkhula supaya teu asup non arya uria di amalika dina amal anjeun. Payap surut mangka jadi ngaruksak alaika ka anjeun non amalika pirang-pirang amal anjeun. Waruya sareng ngariwayatkeun saha Sabit bin Al-Banani an Anas bin Malik katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala kadang Kanjeng Nabi atadruna naha nyaho aranjeun saha man jalma eta al mukminu jalma mukmin jalma iman. Kala ngadawuh mukmin Allahu ari Allah wa rasuluhu sareng rasul na Allah alam eta langkung uninga. Kala ngadawuh Kanjeng Nabi aladina nyaeta jalma la yamutu teu maut ladina teh hatta yamla sehingga minuhan saullah Gusti Allah masa miahu kana pirang-pirang anu didenge na itu ladina. Imatina perkara yuhibu anu mika cinta ladina walau anna rajulan sareng sanyana hiji lalaki amila beramal rajul teh lillahi ta'ala karena taat ka Gusti Allah ta'ala. Baitin di hiji imah bijaubin baitin di jero imah hiji imah ila sabina nepi ka 70 nona baitan imahna ala kuli baitin eta tetep ka saban-saban imahna teh babun hari aya pantomin hadidin tina beusi lal bahasa pastina makekeun rajul saullah Gusti Allah rida amalihi kana solendang amalna si rajul hatta yatahadasa rek pail mangga roda naon roda amalihi solendang amalna si rajul hatta yatahadasa sehingga cacarita saanasu manusia teh bidalika kalawan amal taatna si rajul wayajidu sareng tambah-tambah itu nas. Kila diceritakeun wa kaifatu kumaha yajiduna nambahan tambah-tambah si jalma teh atau si nas ya Rasulullah. Kala ngadawuh Kanjeng Rasul teh innal mu'minu sanyana ari jalma mukmin teh yuhibbu eta mika cinta mukmin makana perkara jada anu nambah itu mah pi amal dina amal si mukmin. Cuma kala tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi atadruna naha nyarahun aranjeun ka minal pajiru man ari saha jalma pajiru eta jalma nu lacut. Kalu ngaromong itu nas teh pi baitin di hiji imah pijaubin baitin di jero imah ila sabina nepi ka 70 naonana baitan imahna ala kuli baitin ka setiap bait imah babun area pantomin hadidin tina beusi albasa tang tumakekeun huka itu abdan kasih abdu teh saullah Gusti Allah ta'ala ridau kana selendangna rida amalihi kana selendang amalna si abdu hatta yatahadasa sehingga cacarita saanasu manusia bidalika kalawan amal maksiatna wajib sareng tambah-tambah sareng nambahan si nas teh. Kira diceritakeun makai pari kumaha yajiduna eta nambahan si nas teh ya Rasulullah. Kala ngadawuh Kanjeng Rasul
al fajiru ari jalma nu lacut eta hibun ka cinta fajir teh makana perkara jada anu naban mah dipujuri dina lacutna si fajir. Waruya sareng diriwayatkeun an Auf bin Abdillah non ana usahnya Auf teh kola ngadawa Auf kana bukti saha alul kana bukti ahlul khairi ari ahli kahadean yaktubuna eta nyoretan paduhung ka sapalina itu ahlul khair ila badin kasawarehna deui bisa sati kalimatin kutilu pirang-pirang kalimah hiji man saha jalma amilan nu beramal siman lil akhirati pikeun akhirat iman kapa mangka cukup kasim mangka nyukup kanu kasiman saullah Gusti Allah taala amru dunyahu kana urusan dunia siman. Kadua waman sareng saha jalma sala anu beres siman pima dina perkara bainahu anu eta tetep antara siman wa bainallahi sareng antara Allah aslaha mangka ngabereskeun saullah Gusti Allah taala pima dina perkara bainahu anu eta tetep antara siman wa bainana sareng antara manusia. Waman katilu waman sareng saha jalma sala anu ngaluhurkeun siman sariratuhu kana kelakuan dohirna siman aslaha mangka ngaluhurkeun siman saullah Gusti Allah kala niatuhu kana kelakuan hate sariratuhu kelakuan hatena siman aslaha mangka ngaluhurkeun siman saullah Gusti Allah taala ala niyatahu kana kelakuan dohirna siman. Waqala sareng ngadawuh Hamid al-Lapapi ida roda di mana-mana ngersapkeun saullah Gusti Allah halaka imrin kana ruksakna hiji jalma aqoba mangka nyiksa Allah kasih jalma bisa satina sia kutilu pirang-pirang perkara awal latina salas teh yarjuku dengan rezekian Allah kasih jalma al ilmu kana ilmu wayam na'u sareng nyegah Allah kasih jalma amilal ulama'i tina ilmuna pirang-pirang ulama amila tina amalna pirang-pirang ulama tina nganya tina amalna pirang-pirang ulama wasani sareng anu kaduana eta yarjuk ngarejekeun Allah kasih jalma suhbata solihina kana ngabarengan ka para solihin wayam nahu sareng nyegah Allah kasih jalmaan maripati tina nganyahokeun an maripati hukukim kana nganyahokeun pirang-pirang hakna itu solihin. Salisu sareng katiluna eta yaftahu ngabukakeun Allah ai kasih jalma baba taati kana pintu pirang-pirang taat wayam nahu sareng nyegah saullah Gusti Allah kasih jalma min ihlasi tina kaihlasanana min ihlasil amali tina kaihlasan amalna si jalma. Kala ngadawuh sal tapi sepakih radhiyallahu taala anhu ka itu sepakih inna mayakun pastina bukti non dalika itu aqobah siksaan teh li khobsi niatihi eta karena goreng niatna si jalma usu isari roti sareng goreng kalakuan hatena si jalma di ana niata karena sanyana niat laukal lawan bukti niat teh sohihatan eta anu sahih la raza ko eta yakin ngarizkeun ka si jalma saullah Gusti Allah taala bari manur Allah manfaat al ilmi kana kawanfaatan ilmu wal ilasi sareng ilas ya malikana amal wa maripati sareng nyaho hormati solihin kana kahormatan solihin. Wallahu a'lam bishawab.